Mang cewek natos ka dieu jang ya. Aya Kang Cepot. Ot. Kang. Aya. Naik ka dieu ka Lampegan ye. Segera ka dieu. Mana? Ye di Lampegan rame tingali. Wah, siap Ustad. Di Lampegan mah tingali aya jelema di Kedigarantung. Jelema digarantung. Tuh teu marake tiung boneka. Berbi. Berbi. Kadi kaliur naik ah. Siap Ustad. Ka dieu Kang. Alah, abdi teh biasa we keur mapai-mapai jalan satapak aneh abdi teh keur mapai-mapai sawah ieu teh. Naik ka luhur Kang ah. Segera ka dieu Kang. Mapai jalan satapak rek ngajuk-juk ka indung budak nu keur cerik carinak dak sabab teu beuli wedak. Teu ka modalan hayang glowing pamajikana we. Kumitoha di Tepuk tangan dulu benduan dong, siapa Mas, budak hayang jajan nganyuk ka warung teu diberean sabab geus loba tunggakan Loba hutang akangna Kang. nya kapaksa uing lunta sabab era kumitoha rek ngandalkeun pangabisa mawa gitar dagang sora penghasilan teu sapira cukup meuli sate domba Lumayan, tapi kan? mun aya milikna pamajikan hayang lima Engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak kurang ngariung di buruan. Astagfirullahaladzim. Tuh, jol sirah ke handap gitu. Reueur bos. Ini siap kena leunta. Kade atuh kade. Alhamdulillah. Akang sehat. Alhamdulillah ibarat pangestu bosan. Syukur. Alhamdulillah. Syukur atuh sehat Pak. Muah. Aduh, muah. Muah. Alhamdulillah. Aduh, ti mana wae atuh Akang teh itu di antosan ti teh tadi. Sumohon bosan biasa we duh abi mah rada telat wae bosan. Kemana wae kamari tos liburan lebaran teh kamana wae? Liburannya kamari teh abdi teh ka Jakarta bosan. Ih, batur ti Jakarta ka Jarawa, ieu ka Jakarta. Ka Istana Negara abdi teh bosan. Ka Istana Negara. Mohon Naon? ayakeun aya acara sareng Prabowo open house abdi teh bosan. Oh, Akang teh open house diundang ku Prabowo. Mohon Kita bisa kenal di diundang. mana? Dan masalah kenal abdi mah jeung Prabowo mah dulur. Dulur ti mana? Ih teh nyahoeun sing goreng abdi ge karak nyawa dulur bosan abdi teh. Dulur ti mana jeung presiden ah? Pan abdi teh datang ka ditu, cilik aya Bapak Prabowo salaman abdi teh. Pak Prabowo da mang, Allahu Akbar salam abdi teh. Saur Bapak Prabowo teh, saudara siapa saudara? Tuh saudara dulur Pak Ustad. Alhamdulillah dianggap dulur abdi. Bapak Prabowo nanya ke Akang saudara siapa teh lain saudara dulur. Tapi maksudnya saudara siapa teh Anda siapa? Mang Anda mah teu milu. Di imah aya Mang Anda mah. Lain Mang Anda. Maksudnya mah Akang saha? Yang Nya. sok kenal wae. Da abdi mah keluargana sebenarnya mah Pak Ustad. Oh keluarga Prabowo. Mohon Keluarga di mana? keluarga dan geus ngobrol panjang lebar teh saur Bapak Prabowo teh keluarga cina kitu ka abdi teh Pak Ustad. Eta Bapak Prabowo ngomong keluarga teh lain dulur. Keluarga ngusir ke Akang. Aku keluarga. Tapi Akang ayeuna urang di aku keluarga di dia ye. Di bumina Bapak Eeng leres gitunya. Sareng Ibu Ade nikahkeun putra-putrina tuh calon pangantenna iya gitu. Oh teteh Angel. Sareng AA Rubina nu mana Arubi? Oh teu acan ka dieu nya ada Enjing. Oh benar. Ieu teteh Angel bade nikah. Tak ieu mah bener ieu mah di aku dulur orang di mah pot. Mohon. Jadi hebatna masyarakat di dieu kerjasama kekompakanna luar biasa. Ningali Bapak Eeng nuju hajat sadayana kompak tak ai pentingna loba dulur teh kieu nya. Urang aya panguweuh tuh aya nanaon pan haladir sadayana alhamdulillah. Maka seueurkeun silaturahmi ngarah loba dulur. Hoyong loba dulur. Aya. Perbanyak silaturahmi. Cepot hayong loba dulur. Embung. Beda ti batur. Nambung. Daripada loba dulur mending kene loba duit. Daripada loba dulur yang loba duit. Nya. Nah, Sabab geus loba duit mah kabeh ge ngaku dulur.
loba duit kabeh ngaku dulur. Aku dulur. Siga kamari we abdi keur loba duit. Eta mah dulur teh sing karurunyung. Loba nu nga-WA ka abdi. Kumaha? Manawi. Geus teu genah aya manawi teh. Gebeg kan hati teh Bosat. Biar silaturahmi tidak terputus minjem 100. Ai akang keur aya mah injeuman atuh. Pan akangnya bakal butuh ku batur, da urang mah makhluk sosial. Lahir di bantuan batur, hirup butuh ku batur, maot ge diurus ku batur. Maka sing hade jeung batur. Akang sagala aya beunghar, poho we jeung tatangga, pan orangnya bakal butuh ku tatangga. Jelema beunghar sagala aya, maot mah anger, kadang nu ngagali kubur teh tatanggana nu teu boga, leres kitu. Cepot sagala aya ya, poho jeung dulur, poho jeung tatangga. Kumaha mun maot eueuh nu ngurus teu sieun. Teu abdi mah teu sieun. Da abdi mah moal maot sabab tina kayu abdi mah Bosat. Aya we alasanna. Tapi leres Pak Haji. Cepot na teu sieun maot. Teu Sieunna cepot ngan hiji kunaon? kurinyuh. Kurinyuh jeung ku Facebook sieun dijual ya. Ya Kang, alhamdulillah kita silaturahmi di kampung Lampegan di desa Nangewer itu Kang. Ya, Nangewer. Dalam acara syukuran ya ngajajab calon panganten Teteh Angel bade nikah anjing sareng AA Ruby. Cepot ngadoakeun wae nu nikah iraha nikahna dong. Abdi mah mending kena jomblo Pak Ustad. Oh mending jomblo. Nya jomblo mah pri. Oh jomblo mah pri bebas. Prihatin. Sudah teh pri bebas. Terus saya calon sana Kang. Calon mah seueur Pak Ustad ngan abdi mah gagal wae duka kunaon mah Pak Ustad. Gagal kunaon? Gagal wae nikah abdi teh. Geuning? Nya anu kahiji harita inget keneh teh jeung Eti mantan abdi teh Pak Ustad. Oh pernah deket jeung Eti? Pernah aya di dia Eti. Oh iya, buah pepotongan pot di dia. Nah putus jeung Eti? Putusna teh gara-gara beda keyakinan. Beda agama ya. Lain beda agama, beda keyakinan. Abdi yakin ka manehna, manehna henteu yakin ka abdi teh Pak Ustad. Jadi hate abdi teh. Teu bogoh, beda keyakinan segala. Ganti nu kadua. Oh aya deui calon nu kadua. Aya Saha? Mimin. Oh aya Oh, aya Mimin aya di dia. Aya ya Kang. Buah pepotongan teh orang dia kabeh pot. Masih sareng Mimin. Putus eta oge Pak Ustad. Kunaon? Gara-gara teu di restuan. Cepot tos cakat sareng Mimin. Teu jantan nikah deui wae Pak. Teu Teu direstuan ku orang tuana. ku salakina lain ku orang tuana. Digulung abdi Pak Ustad ka babak belur. Ulah tuh pamajikan batur senior teh Kang. Naon senior? Senang istri orang nggak boleh. Aduh, Ya, pilarian tapi- lah orang dia suka Ya. aya teh nyugun ka pangersa ke suka dari nikah di dia. Aya nu anyar mah tuh abdi mah Pak Ustad. Unu anyar aya. Ayeuna aya PDKT yang baru. Udah PDKT. Aduh beres. Abdi gaduh bogoh anyar moal eleh ku nuti payun. Nuti payun jangkung ageng nu ayeuna rada pendek eueuh nu baling. Teu sangka geuning saruana dasar 11-12 dina foto gelis pisan aslina mah jarawatan loba editan. Oh no ayeuna mah geulis nanti diedit. Diedit nu ayeuna mah. Dina HP nama geulis. Foto profilna ge posat geulis siga Sri Depi. Di foto HP Sri Depi. Sri Depi Pas panggih. pas panggil siga serigala. Aduh. Ayeuna teh loba nu geulis penipuan teh geuning. Makanya gini Pot. Kalau Cepot mau memilih seorang istri, calon piistrieun ya Pot nya. Nya. Hiji tingali rupana, tapi lain ukur rupa Pot. Nya. Nu kadua tingali keturunanana babat bebet bobot cek bahasa agama mah li jamaliha li hasabiha li maliha li diniha tingali keturunanana tingali wajahna tingali hartana nu paling penting tingali agamana. Nu paling penting pisan mah tingali dampal sukuna. Oh rorombeheun Lain rombeheun. naon Bisi teu napak berarti kuntil anak. naon kau yang juri gitu ah. Mebenghar. Tah ieu mah Pot wargi urang ieu tos bade nikah anjing. Laras. Tak ayeuna urang ngajajab ku doa.
sadayana nu hadir teh bade ngadoakeun ieu teh pahajat. Pan biasana lamun aya nu hajat sok aya seratan di payunana teh selamat datang. Wilujeng Suing. Sumping. Sumping. bahasa Arabna marhaban ahlan wa sahlan, bahasa Inggrisna welcome. Lain, welcome yang selamat datang. Kekeset welcome apa Ustaz? Manya welcome ke keset. Sok we tingali ka imah batur dina kekeset teh welcome, berarti kekeset. Welcome teh artinya selamat datang. Ya. Wilujeng sumping. Tamu lebet ka bumi nu hajat, engke teh aya tulisan deui pot di lebetna teh. Naon? Mohon doa restu. Muntos ngadoa terus nyatu. Lain terus ngadoa terus nyatu. Betul. Ieu maksudna Neng Angel teh yang didoakeun ku sadayana. Laras. Beungpeung nu hadir ieu Neng langkung ti 100 ieu nu hadir teh. Pan Pak cenah aya keterangan lamun ngadoa 40 jalmi langkung ka ditu eta deukeut kana ijabah. Bahkan kan bapak-bapak lamun Jumatan ulah kirang ti 40. Naon sababna? Diyakini di antara yang 40 itu ada kekasih Allah di sana. Lamun aya kekasih Allah nu ngaminan doa urang, maka diijabah eta diijabah sadayana. Istaksir minan nasi min du'ail khairi laka fa innal 'abda la yadri ala lisani man yustajabu lahu aw yurhamu. Neng Angel suhunkeun doana hiji-hiji mun tiasa mah. Tapi lamun di hiji-hiji disuhunkeun doana lami, babarengan we ngadoana. Naon sababna kudu babarengan? Sabab urang teu apal. La yadri ala lisani man yustajabu lahu aw yurham. Dukati lisan anu mana doa diijabah ku Allah. Ya tapi Mang Cepot, Ya. di antara sekian banyak doa jalmi nu ngadoa Neng Angel, aya 3 doa nu moal ditolak ku Allah. Nah, Sabarapot? 3 doa. Salasu da'awatin la turaddu, aya 3 doa nu moal ditolak ku Allah. Hiji, da'watul walid ala waladihi, doa indung bapak kanu jadi anak. Bujang-bujang doa na ucapan wae pan ai kolot mah jadi doa. Nya saciduh metu saucap Bau. nyata bau. Indung tunggul rahayu bapak tangkal Strawberry. darajat. Hoyong diijabah doa, suhunkeun doa ti mamah jeung ti bapak. Kamuliaan mamah sareng bapak nu luar biasa mah Cepot. Dares. Mamah Neng dugi ka ayeuna teu weleh mikanya ka hidup sareng bapak. Komo mamah ibu-ibu di dieu gaduh 5 cai kamuliaan keur ngurus anak nu moal bisa kagantian. Hiji, mamah boga cai ketuban keur ngalahirkeun, betul? Betul. 2, mamah boga cai ketuban keur ngaborojolkeun anak. Nu katilu, mamah boga cai susu sabaraha taun nyusu ka mamah ka indung? 2 tahun ci susu indung disadap ku urang. Tergantung eta mah Pak Ustad. Tergantung naon? Tergantung orok lalaki atau orok awewe. Beda teteh. Beda. Lamun orok awewe mah 2 tahun 3 tahun beres nyusuna. Ayo orok lalaki? Pikiran we ku sararea eta mah. 50 tahun kena 10 tahun ge ngok kenyolken we. Pangitan karawas ku Pak Ustad oke kumaha. Eta mah lain nyusu ngempeng. Hiji naon tadi teh Bu? Mamah gaduh cai ketuban. 2, Neng mamah gaduh cai getih keur ngalahirkeun. 3, mamah gaduh cai susu 2 tahun disadap ku urang. 4, mamah gaduh cai kesang tara pernah capek ngurus anak-anakna. Kadang aya basa hiji indung gaduh 8 anak ka urus sadaya, tapi 8 anak cantang tuh bisa sabar ngurus hiji indung nu geus kolot. Nu kalima, mamah boga cipanon tara pernah saat ngadoakeun anak-anakna. Hidup hoyong kamuliaan surga tetebih Neng, surga teh aya di bumi urang. Di mana? Tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. Amin. Amin. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui
kasihnya sepanjang masa, Sepanjang masa, sampai kapan? Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas Moal tiasa permata. kabalas ku hideung. Surga. Geus atuh tong leweh wae, kapan nyieun maneh teh hese. Hese nyeun. Teu isuk teu beurang teu sore, indung maneh sedigawe. Ape digawe? Biarlah kecewa, Aya kene kulianan aja. biarlah merana. Surga di bawah telapak kaki ibu. Cintaku pada Ustaden. akan pudar walau seumur hidupku dalam kemandolan. Surga nih. Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi, encok pegeli, Bebe-rebetan gitu. kantor koramil obatnya. Dia nomor satu Ayo, pilihanku, dia nomor satu pujaanku. Gadis yang sepertinya yang ku mau, yang sedang-sedang saja. Debat. Jang eta kendang tong tarik teh ieu kasurupan. Kang mah pijalan teuing atuh. Atuh da baturkeun nyanyi ibu jol ieu. Dia nomor 1 sudah mabok segala. Naon itu kitu nyanyi teh. Anu kasurupan datang. Taros. Saha di jero? Saha di luar. Cih, anu kasurupan namalik nanya di dieu mah Juri kepo. Saha di jero? Karuhun, Di karuhun ti mana ieu? karuhun, kahandap. Kaluhur tambah. Jangan tak kopi hidung, jangan kopi hidung. Siap di Mung apa itu yang gede ya. Oh, gudai cenah. Oh, ayeuna mah karuhun teh beuki gudai Eta ga gudang garam merah. Mung sampurnamil nu mahal. Ieu kasurupan hayang naon ka dieu datang. Yang disawer ku Bapak Oh, Hajat. Moal cager, Bapak Hajat can ka dieu mah. Wah, bajat ya. Mana Pak Hajat? Aya Pak Hajat. Aya ge Bapak Bu aya. Hajat, ieu Bu Ade. Ibu Ade teh naon? Aya Ibu Ade. Aya Bu Ade. Bade ka dieu Ibu Ade. Nuju ngobrol sang Teh Angel. Oh, tuh geuning silih harewosan, bosan. Keur ngobrol naon? Kudunan sabra ewang cenah bosan. Aduh. Ya. Aduh, tinggal kokodok itu Ibu Ade kokodok. Ibu Ade jadi ka dieu ya. Ibu Ade anu gelis, Ibu Ade anu paker, Ibu Hajat anu mana? Ibu Hajat ka dia? Enggal ka dia. Ibu Ade? Aduh. Ibu Ade. Ka dia buat Bu Ade buat. Anu mana Ibu Nah, buat. Ade? Ibu. Alhamdulillah. Salimula Ibu. Aduh. Alhamdulillah. Aya kene ieu. Iya Teh Angel. Teteh Angel nuhun. Waduh, Teteh panganten. Angel, panganten. Oh, aya kene, Aya Mod. kene. Alhamdulillah. Teh Angel, makasih, ya, nuhun. Jazakallah alhamdulillah. khairan kasiron. Bu Ade hatur nuhun, alhamdulillah. Nya ari Bapak Hajatna dipalih mana Bapak Hajatna? Aya iya tos Aya, kokodok hajatna ge. Mana? Itu tingali nah ngomongkeun sleting itu Pak. tinggali. Bapak Eeng. Bapak Oh iya, anu Pak Hajat. mana? Ari Bapak Hajat. Bapak Hajat Wah, aya tinggal we, Pak. kapayun heula. Ari Bapak Eeng. Bapak Hajat Pak Eeng anu ka dieu, Pak. ganteng. Wih, salib banyak. Aduh. Wah. Pak Hajat hatur nuhun, alhamdulillah. Ibu Ade nuhun ya. Nah, leungeunna Bapak Hajat bau tarasi ieu boy. Ye pantos di dapur milari pasakeun. Nuhun apa aja tah. Ya, Mas Cepot. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngiring binga Pak Eeng, Bu Ade, enjing berang kalihna. Itu putri kasabarahan Neng teh?
Oh kadua, alhamdulillah bade dijajabkeun anjing teh pot. Garas. Tah ayeuna urang doakeun nya. Nya. Kan tadi kieu pot. Doa anu cakat kana ijabahna teh seueur di antawisna da'watul walid Con. ala waladihi. Ai saweran di ka mana deui kan? Kerabu pancing oh ya naon teh? Hah? Naon saweran eueuh ieu? Murak beureun eta. Naon aya Eueuh kan? dihandap saweran abdi teu araya Pak Ustad. Ku akangnya ho. Menghilang artos. Gimana? Apaan ieu heh. Ieu mana? Ieu. Oh, kamu ketahuan nyokot saweran dari diriku asup kana saku. Cepot tadi pasihan ku pahajat ku puhajat ku Neng Angel. Disimpen we di dieu hayo. Naon? Sigana teu pergi. Kumaha mun hibar ka handap? Duit mah eueuh anginan, eueuh jangjangan Pak Ustad. Lain papatong gayot. Ustad makarunya diamankeun. Pan di dinya mah tara aman. Teraskeun heula. Kadiekeun heula. Hiji doa indung Bapa. Tilu aya di dinya saweran aya tilu tah. Ieu ceramah can beres, pot. Ih saweran kapikiran wae tah. Dek diteraskeun moal. Dek dikadiekeun moal. Astagfirullah. Masya Allah. Pot. Ustad, Pan urang teh sagrup. betul? Namina sagrup berarti bersatu ya. Ya, Namanya bersatu ini uang mau dicepot mau di ustad sami keneh. Pan uih mah dihijikeun atuh jeung barudak. pan anu kamari oge lapur. Ayo. Sanes labur. Nu kamari mah hilap. Hilap mah sakali. Ai sering mah nyeri hate. Ada kumajang pasikeun wae ya. Pasihkeun Ih. wae. Ridho. Tapi kade bagi naya ga. Pasti. Tapi sebelum dikasih ke cepot bisa aya barudak can apal ningali ustad sulapula ya. Wih. Ya artos diasupkeun kana gamis ustad berubah jadi naon? Jadi poho. Moal. Ya. Ieu mah berubah. Berubah. Jampean ku akang. Sok. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Bim salah bim jadi apa? Prok Punten. prok prok. Jadi rokok. Wih. Bener hebat sulap nama akang geuning bisaan. Lain hebat rugi belekuk itu ieu mah. Eta berubah geuningan. Kan berubah. Ieu mah 300.000, ieu mah 30.000. Coba sesa di 3 batang deui geuning. Yang bener aja rugi dong. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Tong dibawa kabur le. Tah nuhun gitu ah. Alhamdulillah. Nah gitu eta Baik. tilu deui aya kene katingali eta bos ada. Oh, Pak aya, ya. kasihan Pak. Dua deui aya kene. Atos ah. Lanjut dulu Pot ah. Tadi sampai mana Bu? Sampai Bapak hajat tadi teh bos. Sanes nu nyawerna. Naonna? Doa. Doa nu diijabah teh nu moal ditolak hiji doa mamah bapak kanu jadi anak. Maka neng suhunkeun doa ka jamaah kedah. Tapi nu langkung utami sateu acan enjing ngalengkah suhunkeun doa ti mamah sareng ti bapak. Nu tos ayeuna ngurus hidup duwi ka saageung kieu kanya mamah sareng bapak luar biasa. Mamah gaduh cai ketuban, mamah gaduh cai getih, mamah gaduh cai susu, mamah gaduh cai kesang, mamah gaduh cai panon. Tara pernah saat ngadoakeun anak-anak. Nah, tepuk tangan kangge mamah nu luar biasa, oge bapak ge nu luar biasa kangge urang sadayana. Tah ayeuna kieu Mang Cepot, hiji doa sahat tadi nu moal ditolak teh indung bapak kudu jadi anak. Dua nu moal ditolak teh da'watul mazlum, doa jalmi di mana terzolimi. Jadi lamun orang dizolimi ku batur teh ulah balas ku kazoliman Bu, ngadoa we ka Allah. Ngan kade lamun orang ngazoliman batur, batur teu malas cicing kade. Bisi batur ngadoa cilaka urang. Ulah coba-coba ngazoliman batur, ngan di mana batur ngazoliman ka urang eta saat ijabah doa eta. Doa jalmi terzolimi ulah balas kazoliman deui. Kanu keheul masing deudeuh. Aya nu keheul zalim ka urang tong dikeheulan deui balik ku ka deudeuh doakeun sing meunang hidayah. Kanu iji de masing asih kanu ngewa masing nyaah eta ciri bersih mana. Kanu keheul masing deudeuh
kanu iji demah sing asih kanu ngewa masingnya eta ciri bersih mana ibu lamun aya tetangga keheul sok didedehan utara dibalikan berarti nya kanu keheulan deui kanu ngewa oh ya nu kitu jang euy kanu ijid eta kanu koret oh ya nu kitu aya teh tong dibalas ku kazaliman balas ku doa si menang hidayah cepot batur ngewa tong di ngewaan batur geuleuh tong digeuleuhan batur dendam tong didendaman balik ku kanyaah jadilah seperti pohon yang ada di pinggir jalan buahnya lebat saat orang melempar dengan batu dia malah balas lempar dengan buah artina kagoreng ulah dibalas ku kagoreng balik ku kanyaah deui kitu pon laras tong nyimpen iri dengki tong nyimpen ngewa tong nyimpen dendam tong nyimpen permusuhan ngarah tenang hirup urang nya ulah siga abdi nya Pak Ustad mah kitu abdi mah boga sifat pendendam ti baheula keneh oge Pak Ustad pendendam kumaha mohon kerja mandi gawe ngojek abdi teh usaha teh harita teh karena ojek hiji mangsa teh abdi teh ka pangkalan ojek Pak Ustad isu keneh man beurih beuteung lapar beuteung abdi teh kabeneran aya tukang baso di dinya teh nah nanyakeun ka tukang baso teh mang harga baso sabarahan 10.000 cenah cek tukang basona teh oh abdi artos nage ngan aya 5.000 eta mah dicokot duit abdi kurang atuh kurang ngan buat baud eta mah kadilah teu naon cenah kitu Pak Ustad tukang basona teh gede adat nyeri hate abdi teh Pak Ustad di ladangan nama di ladangan ngan eta mah teu dimangkokan teu dikuahan teu diemihan Pak Ustad ieu we basona hungkul ditampanan ku abdi teh abdi teh tanya nah mang teu dikuahan wah 5.000 mah tong make kuah tong make mie nyeri hate Pak Ustad kurang atuh akang duitna ini maksudnya carana we atuh baik-baik menuju jubris kitu ka abdi keun we karakter jelema da kitu beda-beda ini teh abdi teh ka pangkalan nungguan penumpang geus kitu teh pas sore kabeneran manehna balik liwat ka hareupeun abdi beri nanyakeun Mang Cepot ai ka imah ka abdi ka handap sabaraha cenah nah kabeneran tukang baso nu bieu Pak Ustad rek ngojek ka akang rek ngojek ka abdi beres ku abdi teh gikeun we sarwakeun we jeung harga baso 10.000 si abdi teh kitu cek manehana teh nya aduh ieu duit lagi ngan kurang aya 7.000 batin lagi keur sepi poe ieu mah nya teu naon atuh ka dieu ku abdi Pak Ustad ditarima duitna dianterkeun ku abdi mah tukang baso eta teh dianterkeun ku abdi mah tah ieu ciri jelema nu soleh tara pernah nyimpen dendam tadi mah 5.000 teu dimangkokan teu dikuahan tapi ieu duit kurang daek nganterkeun ka tukang baso tadi ciri jelema tara nyimpen dendam pancan beres caritana oge Pak Ustad pan dianterkeun dianterkeun mah dianterkeun pas manehanana diuk dina jokek kitu tah Pak Ustad ku abdi digas satarikna eta mah berengbong teh oh Mang Cepot mah teh pepereket Pak Ustad pas puduna nih digas satarikna ku abdi wah Mang Cepot rem Cepot sia 7.000 mah tong make rem sia gitu nah teh abdi nyimpen keneh dan pan ulah Cik Ustad tadi ulah dendaman ulah nyimpen dendam ka batur hese siga kamari abdi kapalingan TV Pak Ustad kapalingan TV imah abdi kapalingan TV abdi mah kajun teuing maling deui we ka tetangga abdi teh Pak Ustad naon salah tetangga dipaling deui ya Mang Cepot jangan pernah menzolimi orang tapi kalau kita dizolimi jangan balas kezoliman doakeun we doa jalmi terzolimi deukeut kana ijabahna nu katilu doa nu moal ditolak da'watul musafir doa jalmi keur di perjalanan takwa deket karena ijabahna doa tadi dia sepuhna ayahnya simkuring di perjalanan urang doakeun sasarengan mudah-mudahan diijabah ku Allah hiji doakeun Mang Cepot ieu murang kalinya Neng Angel anu bade ditikahkeun mudah-mudahan Neng Angel hidup cing janten istri nu solehah amin ya fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah Allah sing kompak atuh Allah na tuh nah leuleus eta saruang teh acan coba sakali deui makunaka waruma yarshabun
eta mah tong di Allahan. Mangkunang ka warung mayar sabun. Lain di Allahan dia tuh. Katingalinya tara ningali Qur'anana teh. Disangkana ayat Qur'an jo Allah. Ya Mang Cepot. Leres. Istri solehah neng. Mang Cepot apal teu naon ciri istri solehah? Ciri isi solehah. Ari ciri isi solehah eta kudu boga opat ciri kapinteran. Neng opat kapinteran. Hiji kudu pinter masak. Pinter masak. Dua pinter diwadak. Pinter dibedak. Tilu pinter nangkarak. Opat pinter ngadengkak. Tapi eta siga heuri tapi bener aja. Pinter masak, pinter dibedak. Artinya apa? Satu pinter masak, penuhi kebutuhan perut suami. At-tafaqud li waqti ta'ami, kedah paham suami makannya kapan ya. Aya teu suami nu jam genep enjing-enjing tos sarapan. Aya. Ibu satengah genep tos siap-siap. Ngarahaneut keneh. Aya teu suami nu jam 8 nembe sarapan. Setengah 8 disiapkeun rencangan tuangna. Aya teu suami nu jam 12 karek hudang. Aya. Wah, buah pangedulan nih mah. Kalau suami makan temenin, perhatikan kebutuhan perutnya. Pinter masak, usah dapan nikah lagi anyar. Pinter masak di mana? Ibu-ibu nutos nikah lami, kapungkur can pernah yakin can pernah sekolah tata boga. Ibu kantos sekolah tata boga, sekolah masak kapungkur. Sugan di kuliah tata boga. Gening palinter masakna ku pengalaman. Makanya Neng Angel rumah tangga teu aya sakola nak terus belajar di rumah tangga. Pinter masak, awewe pinter masak mapot dibere we bahan baku hiji. Wih, variatif pasakanana. Bere we kangkung, poe Senen kangkung dilalaba. Salasa kangkung diurab. Rebo kangkung ditumis. Kemis kangkung dioseng. Jumaah ke rumah sakit. Uruk kangkung dah saburat naik. Ibu-ibu pinter masak, tempe we tempe geus rupa-rupa, dioreng, dioseng, dibacem, rupa-rupa. Pinter masak. Ayo belajar, jangan pernah berhenti belajar walaupun setelah berumah tangga. Sekalipun belajar tidak usah di sekolah, betul nggak? Di dalam kehidupan ini kita harus belajar. Experience is the best teacher. Dah, eta. Naon? Nya experience sesuatu dah dari coba. Experience is the best teacher. Sebenarnya sudah hiji supam. Apunten Bu, siapa teu sakola janten teu tiasa bahasa Inggris. Sakola abdi mah sakola oge rajin. Rajin sakola? Rajin Sabtu Minggu ge asup sakola abdi mah. Sabtu Minggu sakola? Sakola. Aya libur? Senin nepi ka Jumaah, Ustaz. Oh, bolos wae atuh. Bahasa Inggris bisa teu? Bisa sok dites bahasa Inggris Pak Ustaz. Aslina ya? Asli. Tes Silajang. Sok. Bahasa Inggrisan ku Akang. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi. Father and mother, ladies and gentlemen, anu geulis ngeleg-leg permen. Tong diteruskeun atuh. Selamat pagi. Good morning. Selamat malam. Good night. Selamat tinggal. Goodbye. Selamat mandi. Good jubar. Oh, aya gujuba. Selamat ngopi. Selamat ngopi. Good day. Aya. Bahasa Inggrisna jalan. Walk. Berjalan. Berwalk. Can jalan. Canda walk. Jalan rusuh. Walk 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 walk. Experience is the best teacher teh artinya pengalaman itu guru yang terbaik. Jadi ilmu di rumah tangga mah ku pengalaman. Da teu aya sakola rumah tangga, teu aya sakola tata boga masak khusus yang ibu-ibu nu siga kieu, tapi ku pengalaman kan ibu-ibu jadi hebat masakna, pinter masak. Nu kadua Neng pinter dibedak, tiasa dangdos. Yakinlah murang kali ayeuna mah SMP geus dalipen atuh leres teh. Leres. Ih geus gareulis atuh jang. Bari di selfie teh di selfie. Oh. Tapi kada ya nitip ya, barudak ya barudak. Aya budak SMP di dia aya. Ibu lamun barudak di sarelpi, lamun teu make tiung, lamun oratna kabuka tong diasupkeun dina sosial media. Naon sababna? Bisi dimanfaatkeun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Aya keong racun man bahaya teh Kang baheula. Bahaya keong racun karek ningali na Facebook dijanjian diculik teh saeutik manuk kitu. Dasar kau keong racun baru kenal ngajak tidur ngomong teh sopan santun kau anggap aku ayam kampung
Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek Dirayu, diriku. digoda, Karena jilbab menyejukkan kalbu, busanamu menyejukkan. Ayo cepot nyanyi naon beta. Keong racun. Nah jadi kena jilbab putih ya Kang. Sah jilbab putih rasaan lagu keong racun eta mah. Eta tungtung nah jilbab putih. Kita paling lagu keong racun Bosan mah. Sekali deh. Dasar kau keong racun tuh baru kenal ngajak tidur. Eta nama hati-hati. Ngomong tak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Nauzubillah. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Karena jilbab menyejukkan kalbu. Jilbab, oh bener jilbab putih. Kang bener. Nah tuh aya Akang tina keong racun jadi jilbab putih atuh. Nya nu matak daripada orang dicokot ku keong racun mendingan di jilbab. Aduh di jilbab. Makanya Neng jaga kehormatan istri yang soleha itu bahasa Al-Qur'annya hafizot, pandai menjaga kehormatannya. Neng yang belum menikah, yang muda-muda kalau di selfie dipoto kade tong bukan naon aurat. Tapi jilbab putih bagus nggak Pot? Bagus. Oh, bagus. Tinggal ibu-ibunya di jilbab, anak-anaknya jilbab. Jilbab putih. Ada vokalis Qasidah Hungkul ibu teh Iya kamu dong. Lambang kesucian, lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Di balik jilbabmu ada jiwa yang takwa, di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Itu Larasnya. mudah-mudahan Neng tiasa ngajagi kehormatan. Amin. Amin. Pamot saya caroget, saya suami ke aya nu ngalindungi nya, aya pamimpin, aya imamna. Naon tadi teh Pot ciri soleh teh Pot? Pinter masak, Ada masak. pinter diwedak. Pinter di bedak artinya pandai bersolek. Tapi di bedak Neng sanes ukur fisik. Da fisik mah anger, sakumaha kandelna bedak, datang kolot mah ngariut. Kerngora semut berjalan berjatuhan geus kolot tarang pan siga kebon boled da teh loba garisan. Kerngora keneh otot kuat berjalan cepat, kulit indah mengkilat, gigi berbaris rapat, kadang dipalager make kawat. Datang kolot, otot mulai kendur, pandangan mata mulai lamur, gigi mulai bergugur, ketuk tilu kendang dua, erloji diputer deui. Huntu tilu tinggal dua, nu hiji mah geus unggar deui pan. Huntu hiji unggar dicook ku incuna coplok kabehanana. Korngora keneh gigi berbaris rapat Pak. Aduh ngadahar sukro teh karauk enak katingalina. Aki huntu tinggal hiji ngadahar sukro. Pana siga main bola di jero bibir. Digegel teh sukro kalah huntu nu kateleg pan teh. Ibu-ibu tingali Neng Angelnya diciwit we kulit nak balik deui na teh gancang. Nini diciwit kulit saminggu karek balik deui eta. Artinya apa Neng? Kalau hanya mempertahankan fisik nggak akan lama. Tapi yang lebih dikedepankan cantik, bukan hanya cantik fisik, rawat akhlak. Naon cenah Bu? Akhlak yang mulia. Dipayunan suami sae akhlakna, sae basakna Bu, araya aya. Lamun budak pamegat dipanggil ke orang tuana, Ujang ngajawabna kumaha? Kulan. Lamun budak awewe Neng, Kah. Lamun ibu dipanggil ke suami, Mama. Oi. Nu naon sih aya nu euy loba. Kalau dipanggil suami minimal bahasanya yang bagus Neng. Kah. Tarawantun, sesentak, dawamul haya. Isi soleh itu malu kalau suaranya melebihi suami. Orang diajar Neng Angel sakedapan kawayang golek. Pak, dina wayang golek Mang Cepot ayat tokoh suami istri. Aya bosat seueur. Bima Arimbi di antawisna teh. Di antarna Bima Arimbi. Bima sorang teh gentem gede. Doras. Gerem heula. Gerem heula Bima mah geuning. Arimbi lembut. Lembut Arimbi mah. Cik urang tingali kumaha dialog Bima jeung Arimbi. Oh contohkeun bosat. Contohkeun Pot. Wah Bima mah sok ngagerem heula geuning con. Kumaha. Be.
Tong jadi embe atuh. Arimi Wah gede sorana. bocah akang anu geulis tapi akul ku akang wayahna ka dieu heula sakedeung Arimi. Tapi no nama kaulanun aya pikir senaon Kang Bima. Wayahna ayeuna mumpung usaha di imah Arimi, mumpung keur sepi ieu imah Arimi. Mitoha oge geus baralik barudak areueuh Arimi. Urang gaskeun we ayeuna mah wayahna nya cing nurut ka jadi salaki Arimi. Kela. Kaulanun. Iya carita naon, iya carita na. Nah mitoha baralik gaskeun sagala rupa. Lalakona naon heula ieu lalakona. Lalakona Bima jeung Arimi malam pertama. Ieu teh. Emang aya lalakon Bima Arimi malam pertama? Aya ieu menangin abdi sorangan Bosat. Oh gitu. Mun. Na kaset aya na kaset. Can aya ieu mah khusus ku abdi di Pedar ya poe ieu Bosat. Nya dek di Pedar moal Bosat. Sok lah. Penasaran jang ya. Cikan Kang. Wayahna Arimi sing nurut kanu jadi salaki Arimi. Tapi no damel. Wayahna tutupan pantona pareuman lampuna geulis bisi aya hansip ke ka dieu era Arimi. Mangga kaulanun. Sing satkeun anrokna Arimi. Isin. Tong isin cicing nepi ka bau laut kieu si Arimi. Bina-bina teuing. Gusti. Ulo geus wisan si Arimi geuningan. Lajeng we ieu Arimbi ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat. Obat. Kita nah Arimi jadi ajarak-ajarakan awan gitu. Ngacepet paku da poe kau sa teu katingali. Oh di pareuman lampuna. Tinggal risbang aya pakuan teh. Lampu milai gitu. Baik, teruskan Mas Japot. Tah eta lamun Bima jeung Arimi malam pertama Con. Bima Arimi malam pertama. Bima lembut. Bima gentam, Arimi lembut. Gitu. Kabayang teu lamun ustad malam pertama deuleu euy. Ustad Kang. Ustad. Kang apal Kang. Apal atuh. Ustad malam pertama. Nya. Nah jadi membawa Ustad. Pan ustad oge mamawa wayang ieu mau golek Ustad. Emang Ustad malam pertama kumaha? Nah dijinan euy. Arek di Pedar Kang. Pedar. Cobi. Sigana nya lamun ustad malam pertama teh siga kieu deuleu euy. Kumaha Kang. Allahu akbar. Subhanallah. Ya Allah. Nah yang gitu. Nah Ustad Allah-Allahan gitu malam pertama. Zikir heula, ngadoa heula, tahajud heula, teu suruntul gabrug ari ustad mah api. Ustad mah aya doa nah heula. Aya doana heula leres. Tapi da teu kitu ieu Ustad ge henteu. Oh henteu. Tuh. Kumaha du benerna Pedar Pak Ustad cik. Neng Angel di hadapan suami suara lembut, tidak boleh sesentak ya. Maka pertahankan akhlak. Suami, Bu, mau berangkat kerja ya. Ibu jajab ka peuyeun bumi, sok dijajab tara. Tara Nah, tara. geus sidang sorangan ieu lah. Suami mau berangkat kerja, Neng, antar sampai ke depan rumah. Farewell kiss, ada kecupan perpisahan. Suami datang, sambut, ada welcoming kiss ya. Ulah ieu salaki mau duit senyum, teu mau duit baeud. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ada uang itu abang sayah, tidak ada uang abang payah. Tekaduga jeung meuli uyah keur ngeusian lalaya, akhirna ngajual kopayah ka nyiayah Rp500 murah meriah. Pan aya sisiranana. Kumaha? Mun salaki duitna carang, kasalaki wang di dapur meuni koteng terang, budak meuni kabarerang. Mun salaki loba duit, kasalaki cawat ciwit, barigu kita kebirit, ngabibita sayang beri. Jangan sayang beri. Mas Japot, Beres. suami berangkat kerja, jajab ku Neng. Candak panangana. Bu, suami angkat damel, jajab, rek berjuang, ku ibu jajab, candak panangana. Rek nyaon, nyandak panangan suami. Penta duitna. Lain penta duit, nah doakeun. Ngan memeh didoakeun, tingali leungeun salaki teh. Pa. Naon esi? Pemajikanna esi. Pa. Naon esi sayang? Nah ieu leungeun teh meuni keusrak coba loba sasanggaleun. Ningali leungeun salakina geus keusrak loba sasanggaleun. Tandana suami ibu teh suami nu bertanggung jawab.
Tesa alit para suami nu berangkat pagi pulang malam kapanasan kahujanan melaan istri jeung anak-anak. Tesa alit suami nu tinggal di rumah kaperantauan mang tahun-tahun keur ngabelaan keluarga. Aya nu salakina unggal peuting teh sare di luhureun kolbak supir jeung kenek Bu. Aya nu salakina unggal peuting sare di luhureun karung di pasar tukang dagang. Aya nu salakina unggal peuting sare di panggung tukang son. Aya anu sare di luhureun aspal Saha? nu gelo. Udang teh ngamuk Ustaz. Candak panangan aku Ibu. Pah, mudah-mudahan tanganmu yang rusak tandanya engkau suami yang bertanggung jawab. Mamah Bunga, mudah-mudahan Bapak sing selamat di perjalanan. Hati-hati ya. Goodbye my honey cintaku. Hei, meni bararaseuh ieu sih. Bapak kalau sudah dicium tangan didoakan ulah langsung berangkat. Bapak Malik pegang kepala istri kita. Tingali tarang jeung mun-munanana. Ciluba. Cilukba. Kumaha saur Bapak suamina? Mah. Naon Jamal? Salakina Jamal. Mah. Naon Jamal meni bawel? Ieu teh tarang apa kebon boled? Lihat keningnya udah berumpak tandana eta teh capek meureun ngurus rumah tangga. Mamah tehnya ge di imah teu ka mana-mana. Pak Haji pun bojo damelna di BNI. Di bank. Sanes BNI teh bagian nunggu imah. Ngan ayeuna mah pindah ka BJB. Naon BJB? Bagian jaga budak. Tapi walaupun ibu di rumah jaga anak seueur teu pada melanana. Mudah-mudahan kacape emak di rumah tangga ngaulaan bapak keur berjuang sing jadi saksi engkaulah istri yang soleha. Teu saalit istri pendidikan luhur tapi berhenti berkarir demi apa? Mendampingi perjuangan suami. Bu, halo araya aya. Siti Khadijah teh pengusaha beunghar Bu. Tapi Siti Khadijah ngarelakeun sadayana harta ngadampingi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uangnya diserahkan untuk perjuangan Islam. Maka didoakan ibu-ibu mudah-mudahan gaduh semangat seperti Siti Khadijah. Amin. Amin. Mendampingi perjuangan suami. Ibu hoyong jadi Siti Khadijah, siga Siti Khadijah hoyong. Oh iya. Hiji didoakan Neng Angel ibu-ibu sing baleunghar sadayana. Amin. Ngan geus beunghar duit tong dikeukeuweuk sorangan. Hijikeun jeung suami keur perjuangan Islam dampingi suami. Jadi uang istri adalah uang karena itu can kompak yang yang kompak. Uang suami adalah uang istri. Ai uang istri? Uang istri. Kayak bisi lepat ya sekali di Pak Haji. Uang suami adalah uang istri. Ai uang istri? Oh tetap uang istri. Anggar istri. Ari hutang istri? Tuh, hutang istri hutang salaki ya. Ai uang nu mamah, ai hutang jang papa. Masuk aya salakina teh awakna teh begang ditanya, "Akang kunaon begang sering bergadang?" "Lieur pamajikan loba hutang." Uang hayang nu mamah ai hutang jang papa. "Ieu awak abdi begang, lain ku sering bergadang sabab keur mikiran hutang, pamajikan minjem ka bank." Ye huntu abdi punglak lain sering jajan seblak boga pamajikan galak dicarekan teh sok Kalahkan ngambek salakina. nyentak stres lieur pusing mikiranana Lieur jangan. nu digugungan saukur kahayangna pamajikan utangna di mana-mana kiridit PNM MBK jeung Bang Emong. Kalau ayah Bang Emok di ayah. Nah cepat apal Bang Emok. Apal ibu-ibu ruang riung bari Emok. Nu mana? Saya berjanji. Janji nasabah Pancasila Iraha. Poe Rebo. Paingan tukang nagihan. Ya macepat kieu. Neng suami bekerja jajab ka paineun bumi kecup Pak kening istri kita suami di sawah neng amparkeun sajadah suami usaha neng usoli bantulah suami dengan doa neng mau berkarir boleh tapi jangan melupakan tugas di rumah tangga pendamping setia seorang suami kadang-kadang suksesnya suami banyak karena ada doa istri yang solehah amin nya suamina ayeuna di pada melat neng datang adan hayya 'alas shalah
tong diengkekeun canda kudu enggal sujud. Nah geuning usah dieu geus asar can sarolat sadayana. Ti ayeuna naros gitu pan. Ibu sim kuring rek naros ya. Aing ngahirkeun salat kenging apa henteu? Itu tengah jawab teh bingung apa kumaha teh. Kieu we aya kejadian kieu. Ibu jam 11 siang ngaliwat. Jam sabaraha? 11 ngaliwat. Jam 12 liwat asak. Didaraikeun tah dina daun cau. Liwatna enak, sambalna mantap. Datang adzan di masjid. Hayya 'alas shalah. Salat dulu apa makan dulu? Kuning makan dulu mah kompak eta. Eta nu ngajawab makan dulu ngajawabna ku nafsu apa ku ilmu eta? Ah, ku lapar we nu puguh mah aja. Makan dulu. Kenapa? Ada keterangan la sholata fi hadori to'am. Jangan dulu makan, maaf, jangan dulu sholat kalau ada makanan di hadapan kita. Bisi keur sholat kukurubukan. Kumaha lamun keur sholat jol inget karena peda eta. Keur urang mah Allahu Akbar teh brai segala katingali. Pot. Ya, Ibu-ibu memes sholat deungit duit pan keur sholat mah kadang kapanggih kita teh. kumaha dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tadi teh duit turun TV itu. Alhamdulillahirabbil alamin di bawah kitu ku salaki. Allahu Akbar ku budak kitu pake meuli cilok. Eta salila salat yang nganaon? Duit kapanggihna teh pas tahiyat akhir. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Oh pan diinjeum ku mang sholihin. Ayo nu salat malam gitu ayat. Maka supaya khusyuk makan dulu, ngantos makan tong dikekeun deui langsung wudu. Ayeuna aya kajadian di kieu. Ibu, bapak bade ka masjid berjamaah ya. Imam geus di paimaran takbir Allahu Akbar. Sieun berjamaahna tinggalin urang asup ka masjid. Begitu asup ka masjid beuteung ngrebek mules. Mending salat bari mules atau mending ka WC heula? Ka WC berjamaah tinggalin. Enggak apa-apa, buang dulu hajat kita. Naon sababna? Bisi teu khusyuk. Kadang-kadang ada satu waktu Bapak Ibu manusia itu lebih didahulukan daripada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Contoh kieu. Ibu salat teh pan hubungan sareng saha teh? Hubungan sareng Allah. Allahu Akbar. Urang keur hubungan jeung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba kompor poho teu dipareuman. Nyamber tas sisieuna teh ka luhur. Mending diteruskeun salat atau mending pareuman kompor? Oh, dokter salat mah ulah diganggu. Haye we hantem deui ka salam beak jeung urang-urangna pan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita niatkan hari ini sudah masuk waktu asar masuk. Nah, tapi sim kuring nyuwunkeun waktu sakedapan kangge nuntaskeun ieu ceramahna wios. Ngan niatkeun dina manah sanes berarti bade ngalalaworakeun waktu salat. Namung urang hoyong nuntaskeun heula taklim tos beres ieu yuk urang natepan asar insya Allah. Tak neng ge sami neng kayak datang azan tong diengkekeun nya ai sanes uzur syara siga tadi mah ai cepot sok awal waktu salat osok ka masjid osok. Osok Bosat alhamdulillah abdi mah rajin ka masjidna. Oh, cepot rajin ka masjid. Rajin Salat ngecas HP. Ka masjid ngecas HP. Salat berjamaah wae abdi mah. Nah, Pak, cepot kieu ge rajin berjamaah di masjid. Pangharepna Bosat. Oh, pangharepna. Mohon nepi ka diusir ku imam, da hareupeun imam salatna teh abdi teh Bosat. Manya aya salat hareupeun imam. Tapi sahese-hese napa meget ka masjid, Pot? Hiji waktu mah ka masjid, Bu. Iraha lamun teu keur hirup salat di tukangan imam, maot asup ka masjid disolatkeun di hareupeun imam. Coba cepot lamun ka masjid pangheulana pernah teu azan? Azan Panggil hayya 'alas shalah. hayya 'alas shalah. So. Hayya 'alas Tong panjang teuing atuh. Tong panjang teuing. Da contoh hungkul nu ponok we gitu. Oh, nu pondok. Tak kitu wartosan hayya 'alas sholahna nu pondok gitu. Hayya 'alas sholah. Pondok teuing. Hayya 'alas shalah. Kita dipanggil Bu 17 kali. Ayo salat.
Hayya 'alal falah. Ayo gapai kemenangan. Mau dapat kemenangan? Jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi tidak sedikit orang yang diajak menang, hayya 'alas sholah, punten 15 kali sehari semalam. Orang dipanggil telinganya sehat tapi pura-pura tuli. Tak buta dua mata. Ayo akang dari wajah wow segala. Gitar sepan lagu Bang Haji maya gitarna bosan. Oh, pedah lagu nanti Roma Irama pakai gitar. Orang tasik Bang Haji teh. Musik siapa musik? Musik. Tak buta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, wadidaw, yang buta, hoba, yang buta. yawe, wadidaw, wadidin, waib. Lain wadidaw wadidin waib. Lamun ustad nyanyi, cukuplah suara gitar hungkul, cong make wadidaw jeung bari joget segala. Lamun ustad nyanyi cepot nakalaka joget jeung wadidaw wadidin wa udin. Iya jamaah teh. Jamaah teh lain merhatikan ustad. Kalah ningalikeun joget akang. Oh jadi kamu pengen diperhatiin gitu Bukan, ya? Bukan. Ini supaya lagunya itu sinkron dengan ceramah. Oke, Ya, Cok. minta kerjasama, cepotnya diam dulu. Oke. Musik sing kompak atuh. Musik. Hitungan me kompak. Siap nih kak? Siap. 1, 2, Mang Wawan nyeri huntu. Sehat Mang Wawan. Tong wantu-wantu 1 2 3 we tuaga sok. Tua Bangka yo. Tuaga. Musik siap ya. Let's go. Tak buta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli. Tong joget namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang cicing atuh, yang tuli kesombongannya. Mereka tiada melihat tanda kebesaran Tuhan. Mereka tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Dicakal bujur, sirah nu gideung ya. Cakal sirah bujur nu goyang. Pak Ustad, bujur abdi nyengsol Pak Ustad. Yang bujurna teu balik deui. Alah Gusti, tulungan heula Pak Ustad. Ieu kawalat dosa ti ustad ieu ya. Lain kawalat itu tulungan heula. Baik Bapak Ibu kita lanjut. Banyak orang yang naon Iya bujur abdi. yang ditulungan. Hayang Janji dulu ke ustad. berjanji, Rek joget deui moal. insya Allah arek. Lanjut dulu Bu. Tadi sampai mana? Sampai ting-ting. Sanes ting-ting Pot. Tadi teh Ustad keur ngabahas ketaatan seorang istri kepada Allah. Dipanggil azan jangan dinanti, nanti komo istri masuk aya halangan, datang bulan, datang tamu ti Ciberem gitu ya. Jadi Mang Cepot, eta naon sih ting 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 bujur rek kaluhurkeun gitu segala. TikTok Pak Ustad. Oh, ayeuna mah TikTok teh digoyangan. Nya digoyangan. Baheula mah zaman urang Bu TikTok teh dilebuan. Weh, TikTok. Weh, TikTok. TikTok. Oh, TikTok teh nu kitu jang karek apal itu teh. Lah TikTok teh nu ieu Pak Ustad, nu joget wae geuning Pak Ustad. Barudak eta SMP. SMP ibu-ibu ge aya. Ibu-ibu aya nu TikTokan? Aya. Nu mana? Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mengil. Aku sentil, aku kira pentil, gak taunya pensil. Waktu ku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol.
ku senggol kukira Oh aya batur ka dia. Ini rawas tembak kedor dor waktuku kecil asyik ku ngil ku sentil gak taunya pensi hey 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 Aya batur ka dia. Batur rek bubar karena dia. Kira botol gak taunya pestol tembak kedor tembak kedor ih coba ini Pak Ustadz aku ternodai Pak Ustadz Kenapa Kang? ku si dawala di dor ih dawala joget teh ulah sok di dor naon kumaha lamun abdi hamil Moal atuh lalaki jeung lalaki ah. aku teh can di KB Pak Ustadz ini golong Pak Hajat punten ieu telat saorang ieu batur rek bubar karek ka dieu. aduh punten pisan Pak Ustadz aduh ya Tadi tos Allah nasihat yang panganten. sumohon alhamdulillah bagja pisan nya teh silaturahmi ka dieu lain bagja geuleuh amun dibararaseuh ieu ulah sok kitu atuh ari ka adi teh meuni gak mau gak suka gelai. Cari. Di mana wae batur teh tadi ka dieu ih. Telat Pak Ustadz problem tadi teh loh. Nya Kana naon ka dieu? karena bos karena ojek tadi mah naik pasea jeung tukang ojek abdi teh. Ning naik pasea. Pan perjanjian teh turun ti bus naik ojek ka dieu 50.000. Geus nepi di handap di dinya dibayar 25.000 molotot nyekek ka abdi Pak Ustadz. Nya akang ingkar janji. Teu ingkar janji. Tadi janji rek mayar karena ojek berapa? 50.000. Dihareup dibayar 25.000. ngamak tukang ojekna? Mamak tukang ojekna teh. Wajar. Henteu wajar ah. Kunaon ngan mayar setengahna? Bongan manehna oge milu numpak. Setengah sewang yang abdinya nya mun yang dibayaran wae. Tukang ojekna mah teu kudu mayar atuh. Ya, Mandewala. Mohon. Tadi Ustad ngasih nasihat ya ke Neng. Isi solehah itu jaga kehormatan, akhlaknya baik, taat sama Allah, taat sama Rasul. Nanti setelah akad nikah ada lagi ketaatan. Sama siapa? Ketaatan sama suami gitu. Kemanapun suami berangkat, taat, ikuti perjuangan suami, didukung. Ibu, hoyong teu langkung taat karena perintah Allah. Hoyong. Salat makin awal waktu, hoyong. Hoyong. Baca doana. Allahumma mangga. Allahumma Tummana tumana wa biyassana wa biasana wa kuduna. wa Amin. kuduna Asawauhna ieu teh. Ini turutan deh. Tumana tumankeun. Wa biasana biasa dibiasakeun. Wa kuduna tuh sakuduna atuh. Pan urang teh butuh ku saha? Ku Allah. Lamun urang Bu. Ini ditumah rada khusyuk. Amin, amin. Anu direkam mah bos. Direkam di buku aya. Ya mah cepet. Lamun urang ngudag-ngudag dunia bari poho ka akhirat capek. Lain berarti urang kudu ninggalkeun dunia sanes. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat tapi tong hilap, kudu usaha di dunia, kasab mah wajib. Cepot usaha kana naon usaha suami ya. Abdi Heeh. jual beli Tah cepot Pak, usahana jual beli Pak, dagang. lain dagang. Jual beli abdi mah jual TV meuli beas. Jual kulkas meuli deungeunnya. Eta mah bangkrut atuh meureunna. Dewala kana dewala usaha. Abdi mah kamari Pak Ustad karena asongan, arus balik, arus mudik abdi mah Pak Ustad. Dewala jualan asongan di jero bus. Mun aya kejadian abdi teh nyeri hate Pak Ustad. Kunaon? Diusir ku konektor bus padahal jualan halal sarua jeung batur tapi diusir abdi Pak Ustad. Mending diusir. Nya padahal halal abdi teh Pak Ustad jualanana. Nya geuning diusir di jero bus jualan naon? Jualan taraje abdi teh Pak Ustad. Tepira ya lo. Atuh nyelakakeun batur. Ya, cepot dewala. Di dieu seueur tukang dagang seueur? Nu dagang mangga. Aya nu tani aya? Tani mangga. Islam mengajarkan bekerja keraslah. Wa qul i'malu, beramalah, bekerjalah. Tapi jangan lupa kita punya tujuan yang utama di akhirat. Lamun tujuanna dunia capek. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia
akan melayaninya. Saha anu akhirat tujuan nana, dunia bakal ngalayanan. Namun siapa dunia tujuannya, tapi saha nu tujuan hirupna dunia, niscaya kan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Ngan saha jelema nu tujuan hirupna du dunia jeung du dunia nepi ka poho ka akhirat, maka capek ibu ku dunia cukup moal urang. Moal rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebon marabat, empang singkaro cepat, lolobana lauk sepat, pamajikan gaya kerudung Zoya mukena gelombang cinta, baju Elzata gelang segede pelak beca, imahna lega, panto hareup di Pager Ageng, panto dapur di Ciawi. Wih, lega Pot. kabayang we imah lega siga kitu mah KWC teh kudu naik ojek heula eta mah bosan. Nah kawesa naik ojek Ngaburu syut manten. dia mah gambaran jelema imahna lega cukup moal kuno aya. Lamun ngundag-ngundag dunia pasti ngerasa kurang baik, ngabanding-banding yang nikmat batur. Nah batur mah asa leuwih loba padahal dirinya geus dibere nikmat ku Allah. Muncul di dinya iri dengki karena nikmat batur, batur maju der kalah nyeri hulu. Tatangga meuli Nmax kalah lieur meuli Paramek. Tatangga kebeli Avanza gering asup kana ambulan desa. Tatangga meuli kulkas jeung motor anyar nyebret panas tiris. Dibawa ke rumah sakit dirongsan keluar foto gambar kulkas jeung motor eta. Ulah Neng, nanti suami dapat uang berapapun syukuri, itulah titipan kita, bagian kita dari Allah. Alhamdulillah, makasih ya. Ya bapak-bapak tugasnya kan nganafkahannya, antut imaha idza tu'imta antak suha idza kasaita. Kamu berpakaian, istrimu kasih pakaian. Kamu makan, istrimu kasih makan. Makanya tos nikah bapak ibu simkuring beda jeung kerbujangan. Kerbujangan mah di mana wae bebas, geus nikah mah tara sembarangan. Simkuring ceramah di nu hajat pot. Cek bapak hajat teh, Pak Ustad tuang heula atuh tara ditampi. Naon sababna? Lamun simkuring di dia kudu tuang jeung daging, pun bojo ge kedah sami di bumi. Tah teh ibu kode hayang di bahanan eta teh ibu. Lain yang di bahanan. Ayo, ibu, suami tugasnya memberikan nafkah. Ibu beri nafkah sama suami, syukuri. Jangan dibanding-banding dengan nikmat orang lain. Cepot disawer Bu Ustaz. Cepot karunya. Alhamdulillah disawer euy ditambahan euy. Biasnya nyawer cepotnya. Cantik wana ti bibina panganten itu nyang teh kadarieu deui ini Oh aya wana emangna bibina aya. Aya eta mah beda deui. Ieu mah ti Ustaz heula. Wih. Cepot dikasih 100.000. Wih, 100.000 tuh, nu mata ulah cicing wae, diberi 100.000 ku bagus dan. Si Dewa lama bager cicing terbuta penta. Sudah lama cicing teh bager Pak Ustad. Naon? Mulai sayang modal sudah lama. Nah, kebina-bina. Ya bagi-bagi hadiah dulu ya. Siap. Cepot dikasih 100.000 bahagia nggak? Bahagia. Bunga. Bunga dong, tambah lagi. Dewala dikasih 500.000. Ya Allah, alhamdulillah Gusti rezeki anak soleh. Nyaan soleh. Nyai rezeki mah da kumaha irung. Nah, kumaha irung. Irungna panjang, rezekina panjang. Ainu pondok. Irungna pondok mah 100.000. Kabina-bina teuing sudah wala. Artinya apa? Rizki itu sudah tertakar, nggak mungkin tertukar. Mual pahili-hili. 200, 400, 500. Teu kudu ngitung nu batur, pancepot ge aya ieu. Aya ieu nu abdi. Tong riweuh ka ditu atuh. Aman pokoknya Pak Ustad. Ya. Rizki mual pahili-hili. Beda nanti 400.000 dah wala. Ki urang ngobrolkeun 50-50 ieu mah Kade. Cepot tong ningalian wae nu itu. Naon? Pan cepot ge aya ieu. Aya ieu nu abdi. Cepot dibere 100.000 ku Ustad bungah teu. Bunga. Tadi nama. Tadi nama bunga. Tadi nama bunga. Ningali si Dewala leuwih gede dibere 500. 500.000. Ka bunga cepot tetep apa ngurangan? Pengurangan. Ai duit cepotna ngurangan teu? Teu ngurangan. Duit cepot teh teu ngurangan. Kunaon kabahagiaan cepot jadi ngurangan? Kunaon? Nu ngajadikeun kabahagiaan cepot ngurangan sabab ngabanding-banding jeung nikmat batur. Cepot teu syukur ku nikmat nu aya kalah serap nempuan rezeki batur nu leuwih loba. Rezeki sorangan teu disyukuran aya rezeki batur ditempoan. Cikini ke gondang dia
Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampe ke Jatiluhur hirup capek dibanding-banding jeung batur. Cianjur ke kampung saat banyakin syukur daripada menghujat. Ciranjang sampai Magelang, hati tenang gak ngurusin rizki orang. Lamun neng hoyong tenang, cepot hoyong tenang, syukuri rizki nu aya, tong sok ngabanding-banding jeung rizki batur. Kartos teu? Ya kartos Ustad. Dewala kartos? Kahartos Semangat alus. jelas pisan abdi mah Pak Ustad ngartos menikah torekan. Semangat 500 ya teman tuh dah. 500.000 kuring mah nyaho. Meuni baeud wae ieu mah meuni pundungan ulah sok kitu LG yo. Lihat mama LG yo. Ciluk. Allah nyeduhan euy si LG na. Kalah ngamak, atuh udah ngabanding-banding jeung batur wae. Ya, cepat paham teu? Bah Ustad. Syukuri yang ada ya. Ya. Nanti neng diberi berapapun nafkah, bersyukurlah dengan rezeki yang ada. Syukur akan menjadi jalan nikmat yang ada ditambah oleh Allah. Amin. Amin. Kartosnya, Kartos Ustad. dewala kartos. Kahartos. Baik, pami kartos. Berarti artosna dicanak deui ku Ustad. Dicanak deh kumaha itu maksudna Pak Ustad? Hah? Hah? Dari Maksudna mah contoh hunkul contoh. contoh hungkul. Kapan nyontohan? Henteu jadi ya teh. Ho abdi di prank ieu Pak Ustad. Nges geus aya kahayang ieu mah. LG yo. Dibawa deui LG yo. Rezeki anak soleh irungna panjang, rezekina panjang, akan rezeki panjang. Batir. Batir. Si LG yo benang mental. Kela. Cepot bunga. Bunga sekarang mah Pak Ustad. Apaan duit cepot teh nu 100 dicokot deui ku saha bunga? Bunga pan abdi mah leungitna 100.000. Si LG mah leungitna 500.000. LG yo. Aneh. Ini contoh orang iri dengki dengan nikmat orang lain. Makanya tong pernah iri dengki. Neng kalau sudah menikah nanti ngobrol ya dengan suami. Ngobrolnya AA atau bebek nanti? Papi. Aduh papi. Tapi kalau Rasul kan manggil istrinya ya Humairo ya Pak ya. Ibu kantos dipanggil ya Humairo atau ke suami? Onte. Taro suamina, Pak kunaon teu manggil ya Humairo? Ah lain teh hayang Ustad. Ya Humairo teh pan bodas kabeureum-beureumman pamajikan jangkung hideung. Kumaha mau dipanggil ya Hajar Aswad eta. Neng nanti ngobrol sama suami ya. Neng akan tetap bersyukur berapapun rezeki dari AA bekerja keraslah, tapi jangan pernah kita lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kan ai malam pertama manggilanana geuning Bebeb, Dinda, beda geus buka budak. Naon panggilanana? Mamah papa. Geus buka incu, Nini, Aki incu Nariab, Nini, Aki. Kan gitu. Panganten anyar mah komo kan, ai di mana manggil teh? Mesra. Nya Mesra. manja. Kadang-kadang manja. Manja bisa. Pamajikanna dituntun ke kamar, gedeblug labu. Cek suamina, "Neng embis." Nya embis. Uah. Maksudna mah gugah teh. Pamajikan hayang hitut teh beurang ada hareup beye meureunnya. Nyeri beuteung. Hayang hitut ka kanan, kencet ke bujur kanan. Hayang hitut ke kiri, kencet ke bujur kiri. Hitut ka tukang, tahan ka tukang, tungtungna nyeleket ka hareup. Nabrak baligo ya. Panganten anyar mah pantu ujug-ujug gabruk neng kata ditaros heula ku aana teh. Neng ieu naon Anu mana? nu ngadungkuk dina rarai. Si Aa mah kapan ieu irung neneng? Neng ieu naon Anu mana? duana luhureun pangambung. Si Aa mah kapan ieu socaan neneng? Neng ieu naon Naon deui? nu aya handapeun bujal.
Si Aa mah kapan ieu liang orai Saha eta anu saha anu Aa pan ieu anu Aa Saha eta anu saha pan ieu anu Aa Duh ayeuna dunia asa nu duaan anu lian mah ngarontrak di Haji Herman Ayah Haji Herman aya dunia asa nu duaan nu lain mah ngalontrak di Haji Herman. Tepuk tangan dong buat Cepot dan Dawalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng nyanengnya enjing insyaallah hidup baris aya calon panginten sumping KUA insyaallah ditikahkeun kenging buku nikah sing sakinah mawadah warahmah amin. Amin. Menang simbe disebut nantinya. Naon simbe? Surat izin mondok bersama. Oh bobo sarang diizinan ke maneh alhamdulillah. Engke teh menang STNK. STNK? Surat tanda nurunkeun kolor. Oh kolor arubi nanti boleh parkir di sini apa ya? Boleh. Kalau sudah sah mah boleh. Engke teh menang BPKB. BPKB? Bukti pemilikan kendaraan berewok. Bukti disangka kendaraan. Bensinan. Tapi bener Pot. Ai ibu-ibu maca Quran nisa ukum harsul lakum. Ai ibu-ibu teh siga sawah jeung kebon keur bercocok tanam. Ai sawah nu nyalira mah di pelakan naon ge kengingnya. Kebon nyalira pelakan cau, pelakan sampe. Pek teh teuing. Ulah teh urang pelakan di kebon baturnya. Rek kumaha-kumaha ge tos halal mah mangga teh teuing. Ras aya geus halal mah nya conya. Dek dikitukeun dikieun oge cek paribasana keur nyuci piring dikieun. Haid. Uish dikitukeun oge. Ser. Gitu tah. Naon eta? Sorodot asbes teh bosan. Oh ya sordot asbes. Nya atawa keur keur nangtung dige heuh set. Woi gitu ke cek paribasana. Naon eta? Ajul gedang. Kana teh. Pokoknya nanti sudah halal ya. Kita doakan sama-sama hajatna sing barokah. Amin. Baik Bapak Ibu, tos tabu opat, namung satu acan simkuring nutup ku doa. Ieu nyungkeun waktu sakedapan upami dalangna dikenalkeun ka orang di sakedapan wios teh Bu. Supaya katinggalnya banyak. Tepuk tangan itu Kang Aa Adalangna. Ayo Adalang nggak apa-apa naik we Adalang. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah. Tadi sim kuring tas cumarios panjang lebar makalan kangge panganten. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin. Namun saya acan pamit undur diri ya hoyong ngenalkeun tadi vokalisnya nu nyanyi raosan suantana Bu. Sakeueutna hoyong ditaekeun deui namun waktu teu nyekapan eta teh vokalisna namina Teteh Delista anjeunna kantos juara hiji vokal qosidah tingkat Kota Bandung. Alhamdulillah. Mung nuju lomba pesertana duaan. Anu hiji kaleresan pireu teh aya soraan. Nuhun nya Neng. Ya Adalang ya. Adalang namina saha Adalang? Nepangkeun wastapun Dalang Rama. Dalang Rama, atau Nabi panjang nama Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Pami Bapak Ibu ayeuna hoyong ningali dawai di YouTube seueur nya tah ieu akang-akang ieu nu nyandak ieu tah video-video kayak kana Yusupnya anya. YouTube. Sanes YouTube Ustad. Pan baheula mah ngaranna Yusuf. Oh. Ku sabab geringan wae dirobah jadi YouTube. Nah, nanti dibuka saja lah nanti ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, Subscribe. ya subscribe gitu ya. Beres. Nah, jadi Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, kayak dina YouTube seueur, oke dalang itu sok aya dina TV. Di MNC TV dia dinten Sabtu anjing-anjing. Nya ngan aya dina TV na teh pami listrik keur aliran. Jadi nuju hurung mah moal aya. Adalang, dia orang sharing ya ke adi-adi nu careng hargana ieu. Ai nyora-nyorakeun wayang kita hese teh Hese Pak Ustad. Ai cepot kumaha sih sorana tadi? Cepot mah suara biasa tapi rada diheum-heum teknik vokalna teh. Cik kumaha tah? Contona. Can. Bulan kan? Alhamdulillah bagja pisannya. Ya saya silaturahmi ka
Itu Ustaz. Lampegan. Lempegan. Semua hodogi ke kompak ieu masyarakat nanya. Live siaran langsung. Wah, tinggal Dari seueur anu nonton mana nu lagi lain. kreatif sama mana ini Ieu di Metro. M Rapi Pro. Rapri Pro. Aduh. Alhamdulillah duh seueur pisan bagja pisannya. Mudah-mudahan sing hasil. Amin. Iya, saha ieu dawala kumaha soran dawala? Dawala mah suarana teh rada ngirung Pak Ustad. Aya Kang Dawala. Kening aya Kang Ocon. Aya di dia. Sumohon abdi teh pun dawala. Nah, gitu Pak Ustad. Ngirung. Ngirung dawala mah. Suarentena sami beda, Bu? Beda. Aya bapakna. Wah, Semar ya. Bami Semar mah suarana teh suara semu aki-aki. Kumaha tah? Ucu. Kulan uang. Bagja pisannya ujang. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih dela ucu. Tiasa silaturahmi sareng masyarakat lempegannya ujang. Alhamdulillah. Ieu teh dina raraga walimatul ursinya cu mudah-mudahan ieu calon panganten teh janten rumah tanggina sing sakinah mawadah katut warohmah. Amin. Kagungan murang kalih anu soleh tur solehahnya ujang. Amin. Tepuk tangan Kang ya ada langna. Ieu nu tilu suantena sami benten, Bu? Seurina we geus benten. Semar seurina kumaha? Cepot? Dawala? Tekedah seuri ya. Iya wayang. Semar, cepot, dawala. Selain nu tilu ieu aya teu wayang golek nu memeh ngobrol seuri heula gitu. Aya Saha? sapertos Satria, aya Rahwana, aya Ponggawa, aya Dorna di antawisna teh. Tak aya dorna. Biasana dorna teh sok ngewaheun ka Semar mah nya. Daras. Suarana kumaha dorna? Dorna mah suara irung jeung suara perut. Irung perut. Contona Aswata mah oge para Kurawa Citraksa Citraksi Bemawi kata Wikata Jaya Daya Wikata coba minta kumpul dina danget ayeuna da lucu. Ngan ieu mah rada eungap Pak Ustad suarana teh. Oh enggak. Sabab dorna mah make teknik suara perut. Lain sabab candahar ka dieu Pak Ustad. Oh kode keras jangan. Ibu hajat disiapkan dorna. Nah pangintennya. Suara irung yang perut. Laras. Ai Gatot Kaca eta sok seuri tara. Tara, sapertos Bima, sapertos bapana sok ngagerem Gatot Kaca mah gentem suarana teh. Iku majik. Wa Semar Badran Naya Ih, jisim abdi nun aya pikir saeun naon juragan anom. Cepot Abdi ulan. Dawala Sumon abdi akan wayahna terkaula kana gara Dwarawati sabab layang jamu sekali musadat leungit aya nu ngiwa Cepot wayahna nyipang heula ka Alfamart meuli rokok sampurna mil 5 bungkus na danget ayeuna Cepot jeung jarum coklat 2 siki Kela. gagah Gatot Kaca mah. Eta dina lalakon carita naon mamawa Alfamart jeung Gatot Kaca yang sampurna mil. Daya dina lalakon janten sampurna mil mah kahayang abdi pribadi Nah, ya. ada. Astagfirullah. Hapunten Pak Hajat banyol eta pangintennya. Teu pahajat serius eta. Ente. Itu Gatot Kaca. Laras. Tapi Dalang pernah tuh ngulik sora-sora gitu, sora buta, sora Rahwana, sora Gatot Kaca. Tiba-tiba sadi dinten ngobrol jadi sora Gatot Kaca gitu tah di bumi gitu tah. Teu acan Pak Ustad. Kabayang we di bumi make suara Gatot Kaca mah keung sigana. mama minta duit jang jajan mama Diusir abdi teh Pak Ustad. Ustad ge sami. Sami. Ustad di panggung mah jojorowokan. Tapi kapun bojo mah lembut, Bu. Ngaos Quran kadang dikiroatkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tapi walaupun ngaos Quran dikiroatkeun pun bojo qoriah, anger ngobrol di bumi mah tarang hiung, Pak. Sugan peda qori balik ka imah muka panto. Mama Bapak hoyong kolak. Tak eta kol-kolah. Laras. Pun bojo qoriah di dapur ngajawab. Bapak Fok lebok. Bami ayah rumah tangga gitu, canda ka rumah sakit jiwa. Laras.
Atur nuhun Pak Hajat kasepuhan sadayana mudah-mudahan ieu pertemuan nyanak barokah. Ya. Amin. Urang sing sehat panjang yusan kenging kaberkahan oge neng sing lancar akadna enjing Amin. sakinah mawaddah warahmah saleh salehah. Amin. Ieu urang sami-sami istighfar mudah-mudahan dosa urang diampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun hayam beureum hayam kate dijualna ka pasar dawaya eureun lantaran capek patua ngantos lapar. Biian BSC sekian terima kasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sadayana sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dadah, dadah. Hatur nuhun Bapak Ibu sadayana, mudah-mudahan sarehat sama Bapak biasa tempat di sanes waktosnya sambil salawatan di Uinayu. Dadah. Ya Rasul